Ay si budak. Hirup, tak semudah yang kubayangkan. Mending nyanyi baik daripada cicing bayar kos kieu. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Tina tak kana susu, laun-laun kana cabok waing sia. Aing nyanyi susu saha deui. Susu ini sugan siapa? Si Sade budak bangor sa jagat raya. Si budak salam dunia. Hebat dek. Nyawan gening. Tadi susu saha? Wing mah hayang nyawe. Mah susu parawan. Loh. Eta ceulik kalau kabeuki parah. Malah mun normal. Oh. Susu kaleng. Disangka teh susu tepung. Anak susu kaleng. Aing smackdown ku aing sia. Kajak kopi. Disangka teh kajak nyusu. Ayo tuh. Sia ku aing kopian goblok. Aing menit ngomong kira itu dah. Rangga. Daguan. Enak, Mang. Tek nanya, ai kamar kunaon dibabari ku budak lobaan? Kan Mang Abur ge nu babar geus penting ya. Urang mah padu milu bae. Tapi teu ngati. Oh, nanya ke naon hartina dosa, Mang. Hah? Jangan susurang dah. Jeung naon Rangga? Tak boleh ngambung. Hebat Rangga. Mane mah leutik-leutik oge pengalaman. Nyaho susurang da sagala. Ieu mah dilayanan, kudu seruana. Cek bapak negatif teman negatif positif. Nu budak lawan nu edan pasti jadi benar. Cocok Rangga. Mantep. Enak kan guys dong. Heeh. Amis. Heeh, di songkok. Ini di mana dia udah sih? Tuh jangan-jangan teh. Nya sih, tapi kok begini ngobrolnya nyarambung. Nyanyi aja urang mah tara nyambung. Satu lagi, Bu, sampeun baik dulu tanyakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Bukti. Cari. Teh, bae karejeng deui. Henteu deh paling ngobrol baik. Pasti nanya ke jawaban dosa. Nya dek sok terangkeun naon hartina dosa. Ari disidik-sidik mah budak teh beuki garelis bae. Cok teh no. Cek teh mah dosa teh kasalahan nu ngarugikeun batur atawa ngarempak sagala larangan ti Allah anu buntutna ngarugikeun urang-urang keneh. Cek bapak, eta jawaban bener kabeh. Terus kumaha Rangga? Lamun disimpulkeun mah aya dosa teh hartina siksa. Jama anu nabung dosa eta sarua ajeng nabung siksaan. Berarti dosa teh siksa Rangga. Nya benar bapak teh kitu. Astagfirullahaladzim, kakarek apal. Padahal sering disebutan. Nun Rangga jawabanna ka harti. Rangga palai naon? Jajang. Ayo atuh. Woi, orang ditinggalkan sih. Hebat Rangga, letik-letik ilmu agamanya jero. Tapi dah bapak lagi, ngertikan agama, KBKBG, kumaha kolotna. Da, dede mah pikiran bae balik ke mijin. Pikiran kumaha Rangga? Pengen tanyakan ke bapak. Pernah diceritakeun, cenah leutik keneh. Emang mikiran naonnya? Kan hartina yang merajai hari kiamat atau pembalasan. Hebat Rangga, teteh mah gede satria oge dan anu kadinya ieu.
Coba tanyakan ke bapak. Ku teteh bae. Beki penasaran baik. Nyatul ke kuda teh tanyakan ke bapak. Im manggih neng Siska sareng maya teu. Hah? Ngomong naon? Ayo ngomong teka tarik, teka denge. Ih, cuma ngomong jeung budak mah. Tarik teka dengi lalaunan komo deui. Heh. Oh, Neng Siska, jeung Neng Maya. Tadi ke warung, jeung si Rangga. Tuhnya, aya make bahasa isyarat mah ngartieun. Buahnya nih edan yuk. Lemun ke Karayapan sudah jam masawan. Itu tadi ke warung itu. Heueuh nya geuning aing jadi kababawa edan kieu sih. Gelis-gelis ngomong aan-aan gitu geuning. Blok zaman aing jadi kababawa edan. Selamat yuk. Weuing aya baturna. Ku neng Maya sareng Siska. Assalamualaikum. Emang naon teh? Masih penasaran naon arti dosa teh? Oh, tadi terus dijawab ku si Rangga. Artina teh siksa. Si Rangga. Nya si Rangga. Berarti tina dosa teh siksanya neng. Jadi si Rangga daekan sih ngajawabna kan kamari mah kabur. Kulobaan masih yeun teh. Anyar kene tadi terus jajan di warung. Terus ayeuna si Ranggana kemana? Wih, sahurna rek ameng. Justru si Rangga kermikiran Malik Yomidin. Lah kunaon emangna? Kan gampang aya artinya kan. Apaleun arti nama yang merajai hari kiamat atau pembalasan. Terus kumaha? Meureun teu apaleun maksud jeung tujuanna. Maya ge kaget budak leutik keneh kok pikirna terus jero. Oge, geus dewasa can kapikiran kadinya ieu. Berarti secara teu langsung urang diajaran ngaji ku si Rangga. Leres teh. Si Rangga nita ka urang duaan ingatkeun ka bapana. Cenah manehna leutik keneh. Kayak iraha-iraha cuang silaturahmi deui yuk. Lain nanyakeun naon maksud jeung tujuanna ngalinya. Nuhun ayu. Ngomong-ngomong teh masih kontekan jeung Andi. Masih, kamari oge cenah warungna kabanjiran. Ya Allah, terus kumaha dagangan? Nya kakeueum sadaya. Mudah-mudahan Mang Andi sing dipasir kesabaran. Amin. Nya ayeuna intan sih ka mana gitu tingali. Saurna manuju udur. Karaos naon neng? Saurna mah lambung. Oh, pantesan tara katingali terus babaraha piusan. Kurang doakeun bae sing enggal cager deui. Amin. Satu cuang amang baheula beu. Ieu ayo. Halo danten. Datang. Ayeuna nih udah ramean kieu. Keur ngomongkeun aing. Nu kamari teh budak leutik si Rangga. Emang kunaon si Rangga nah? Emang geus beda jawaban? Tos jawabanna siksa. Oh, Siska jawabanna arageun teh naon? Siksa lain siska ih. Siksa aja menu nabung dosa. Nya eta berarti nabung siksa di yaumil akhir. Goblok pertanyaan saeutik. Kalau kamu singkeun kabehan sih. Makanya diajar ngaji, ulah bangun deui hidup teh teu moal ngorabe ieu. Iya yang kita salahkan. Sanaon atuh aing lagi.
udah nyalakan aja baik ya. Hanya ada kesal baik itu bisa ngaji. Iya sih, tapi ayo mah pergi ajar ngaji saeutik-saeutik. Ngelak ngelak. Milu bae dasar wa eyo. Wa eyo. Wa eyo. Mulai deui ngajak tawuran. Wa eyo. Tes. Apa yang ngomong? Udah udah. Sabar nama. Nanan iyo. Dia mah ya awal dajak ribut sih. Aywannya mau ulah awewe. Adik salaman. Nah itu kudu akur. Goblok sia. Batu rek nembak. Sangakeun rek ribut. Siska. Nyana dia cacing bae dan ngelawan. Si Ayu jeung si Maya kalah lain bantuan. So bener salahna gitu 7 kali lipat. Ampun Gusti, tadi gecan waras terus katambahan deui. Sanajan maneh pepotongan ge. Ari nemporek disiksa masa ridho. Celi sia ta budeg. Hah? Geus bedug. Alhamdulillah. Wae salat deui atuh. Goblok. Goblok. Ai sia eta ceuli. Bedug lain budeg ieu goblok. Tah bener, Dek. Lamun geus bedug kudu siap-siap juang salat ke masjid. Wah, tak aing. Legug sia. Heh. Astagfirullahaladzim. Tadi sawan, ayeuna si gajah mah kasurupan, maneh mah geus-geus parah. Ampun. Aduh nyeri aduh. Ampun. Aing dicabok belah dieu nyeri belah dieu sih. Teu aing pahon. Aduh, anjing ampun. Poek mata sedirasa ku kagoda karang danak dua tilu. Aya 70 cara membahagiakan wanita. 1 shopping, sisanya 69. Dulu kau tulang rusuk, sekarang tulang tungging. Cari gelap, Mas. Nyadek, tadi mana yang ngomong naon deh? Tadi mana yang ngomong naon? Oh, tadi itu teh ya. Bareng wayo. Gila. Oh. Anu tadi teh ieu arek nembak niat nama. Dikarenakan ada si budeg bae, jeung teh pokok Di aing nembak itu amat penting mesana. Maksudna teh mana cinta ka urang? Itu sih. Aduh. Oh, itu Auki lagi. Mana? Dek. Tanda ieu aing. Sesep. Wah. Jadi, aduh, tolongan aing weh. Dek, itu si Sani. Asade ke mana ke goleran dia? Nyaho ih. Asade ke goleran kan dirompong. Nyaho ieu. Dijual ke goleran ieu aing lamu ku si wayo teh. Oke, udah. Nyaho itu Aupil tahu. Tolongin aing. Asade age hudang itu ya Upil. Mana? Jupi lain. Aja mas saya mah meureun eta mah. Meni keren gitu. Opel! Si Upi lain! Eta mah geus siga seblak. Hei! Tolong, aing lindo, Opel. Bro, jadi di kota. Siapa sih lu? Luk gue, kotor tau baju gue.
ngomong nak itu sia. Kita kenal ka aing. Si aing kade, baturnya aneh. Anak kampung jangan sok kenal sama gue. Bau tahu. Bau aing dari tetlabu. Iya, minggir, gue mau lewat. Dasar anak kampung. Woi! Bel!